Aya bini unggul lain di bararik lain. Nah, kuayana sakitu ieu sapu jaga teh adalah bini unggulna ilmu. Mantak diarudat di wetan ti kaler ti kidul dikumpulkeun di Cisero jambatan 2 ieu. Ya. Ku sabab naon? Ku sabab nyekel bini unggul. Ari bini unggul hadirin sadayana baik ayeuna di pusat maupun di wilayah atau di cabang-cabang wayahna kudu daek ngurus jeung ngaraksana. Sabab eta sanajan bari binihna bini unggul tapi teu daek ngurus jeung ngaraksana, mangka kadang-kadang binina unggul hama loba. Nya. Benar gitu teh? Hama teh aya nu ti jero, aya nu ti luar. Nu ti jerona cacing beureum teh, nu ti luarna wereng teh. Nah, jadi teu aneh sesuatu perkara di alam dunia yang terjadi. Kuayana sakitu ieu pun guru ngaluarkeun bini unggul, yuk urang babarengan raksa jaga ieu masalah ilmu teh ku akhlak-akhlak anu hade. Ku tata cara kasopanan. Naon sababna? Ningali kana masalah hadis di Rasulullah SAW. Jalma moal langsung tiba kana pakuburan ku sabab maksiat. Dengekeun nya di Rasul. Jelema moal tiba kana pakuburan ku sabab maksiat. Tapi jelema bisa tiba spontan kana pakuburan ku sabab ninggalkeun hormat. Sahanapeun ka saluhureun, saluhureun ka sahanapeun, bawahan ka atasan, atasan ka bawahan. Tata cara kasopanan geus ditinggalkeun, khususna tata cara kasopanan urang Sunda. Ya, da urang Sunda meureun diakui tidak diakui, sadar jeung teu sadar, nyaho jeung teu nyaho, beungeut Sunda mah adalah beungeut belang. Daek disebut beungeut belang. Pada tilu-tilu kitu. Ya. Ngan belangna eta maka diatik jeung dididik ku masalah ilmu, nu ku guru geus diatikeun ieu masalah ilmu, khususna nyaeta adalah perguruan Koskap sapu jagat. Di mana inti jeung eusina sapu jagat, lamun ayeuna ningali tertib bahasa sapu teh adalah alat keur nyapukeun, jagat teh adalah bumi. Jadi ilmu-ilmu nu sakira-kira nyengsar tina akidah katauhidan maka kudu disingkir. Termasuk ayeuna akidah urang di mana-mana ayeuna ngolemar kana pamusyrikan pamurtadan, pakupuran kapasekan, mangka eta adalah kudu daek ngabersihkeun sorangan. Bisa teu ngabersihan diri sorangan tina sifat pasek, tina sifat kufur, tina sifat murtad, tina sifat munafik, tina sifat musyrik, tina kata kaburan, tina kahasudan. Ya Allah, bersihkan tekad ucap lampah jiwa raga abdi tina sifat hasud jeung dolim, tina sifat ujub jeung takabur, tina sifat munafik fasik, musyrik jeung ayeuna naon kapakupuran. Kitu tah memeh ngadua sanggeusna maca kunci ajaran teh ngadua heula kitu. Osok kitu tara ulah main drak-drak wae. Kita dari sadayana. Taya bibit unggulna naon? Bibit unggulna aya mata holang. Saha mata holangna? Hakikat Allah Subhanahu wa taala nyieun langit jeung bumi jeung sakabe eusina nepikeun ka 7 lapis bumi jeung 7 lapis langit teh aya mata holang dunyana. Nyaeta Kangjeng Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Kangjeng Nabi teh didamel ku Allah Subhanahu sebagai mata holangna adalah mata holang dicopot tina arot basariah kamanusiaan, teu nyokot tina arot basariah kamalaikatan, teu nyokot ayeuna arot basariah kajinan.
tapi naon adalah dicandak tina arad basariyah kamanusiaan sabab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu agar ngalaksanakeun ibadah. Nah makana kalimah oge aya mata holangna, aya mata holang. Kalimah naon anu mata holang? Lamun Quran, lamun dina Quran kalimah, lamun kalimah naon? Lamun ayat-ayat naon? Lamun surat-surat naon? Lamun huruf-huruf naon? Ya. Naon sababna? Secara majazi Allah nguningatkeun dina ayeuna surat nu sajen tu'ti ukulaha kullahini. Mangga adalah di mana-mana jelema ayeuna bertauhid eta jelema lir ibarat hiji tangkal anu ayeuna tangkalna badak, akar serabutna ngayap, akar pancerna ka jero, dahana loba, daunna hejo, buahna lebeut bari amis. Naon eta teh? Mangka di dia adalah para ahli berpikir tina masalah ayeuna naon Al-Qur'an disebutkeun tafsir, mangka Al-Qur'an eta aya nu disebutkeun huruf sebagai akar pancer, aya nu disebutkeun huruf sebagai tangkal, aya nu disebutkeun huruf sebagai dahan, aya nu disebutkeun huruf sebagai daun, aya nu disebutkeun huruf sebagai buah. Kalimah pun kitu. Aya kalimah nu jadi akar pancerna, aya kalimah nu jadi akar serabutna, aya kalimah nu jadi naon tangkalna, aya kalimah nu jadi ayeuna naonana dahanna, aya kalimah nu jadi daun, aya kalimah nu jadi buah. Surat pun kitu. Surat nu jadi akar pancerna surat naon? Ya. Sabab sapu jagat ieu teu terlepas tina masalah mempraktekkan sifat kudrat Allah. Itu nu mungkinat jeung nu mustahilat nu dibengket ku aturan Quran jeung hadis. Jadi lain praktek ajaran anu teu ngabogaan dasar. Mangka dasarna adalah dasar nu kuat. Makanya keur masalah bab ukuran masalah bab kanyataanana mah bisa dibarik ku masalah ayeuna ilmu warikul adat. Keur ngudak ilmu warikul adat Allah Subhanahu wa taala kalawan masalah hadis qudsi nerangkeun alal akil ayyukasira min dzikriha mustahdiran limah tawat alaihi min aqaidul iman hatta tamtajija ma'manaha bilahmihi wadamihi fa innahu yarolaha minal asrar wal ajaib ayah warikul adat. Alal akil mesti wajib keur ka jalma nu bagakal opo ayu kasiro yenta kana kudu ngalobakeun imma letahna wa imma pikiranana wa imma hatena rasa perasaanana jiwa ragana min dikriha kudu ngalobakeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala sing loba eling eta mustahdiran limah tawat alamin aqaidul iman sehingga eta kalimah lamun la ilaha illallah teh cek letah sabab la ilaha illallah teh adalah tugas letah ya. Tadi dia jadi nu disebutkeun torekat Naksabandiyah Qadariyah mah adalah bertugasna dina letah ya. Aya nu disebutkeun ayeuna torekat Satoriyah bertugasna urusan masalah hate. Aya disebutkan torekat jitsiyah adalah urusan perasaan, torekat anfasiyah adalah urusan hati dan perasaan. Saya dibengket dina urusan masalah ilmu tasawuf. Mantap. Tugasna la ilaha illallah dina letah, illallah dina hati, Allah dina ruh. Nyata disebutkan napas teh ruh teh. Ngan ayat-ayat anu ngalarang ulah coba-coba nerangkeun masalah ruh sanyanya ruh adalah bagian aing anjeun mah diberena ilmu teh saeutik sewa
wa yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tah lapan Allah nah iya adalah bagian ruh. Naon ari ruh teh wallahu alam. Ngan nu jadi guru sebagai ahli tarekat berdasarkan ilmu tauhid identik naruh teh adalah jeung napas. Sabab jelema modar eueuh napasan. Artinya jelema paeh eueuh napasan. Tanu mantap di dia adalah lapan Allah ieu bagian ruh. Terus aya deui nu disebutkeun bagian anak bagian rasa. Naon? Nyaeta hu dina lapan Allah. Maka lapan Allah na ditarik ka jero hu akbarna kudu bari ngagedakeun awak. Naon sababna? Sabab rasa. Kudu ngarasakeun awak kurang kana gedagna, rasana bukti rasana adalah tiba di batur runtuhna eta jelema. Gitu. Paham sakitu tah? Osok praktekna praktek diheulakeun teori di paneurikeun. Ti dituna sapu jagat mah kitu tarangan naon? Tara miheulakeun teori maneurikeun praktek. Jadi di sapu jagat mah ngaheulakeun praktek maneurikeun teori. Tahu orang buka teorina. Mantap lapan Allah ieu urusan mengenai ruh. Di mana napas eta asup jeung kaluarna adalah kudu bareng jeung lapan Allah. Dina pada inti nama naon kabatur kudu bisa nyalametkeun diri sorangan pun adalah kudu salamet. Intina mah eta. Ulah nepi kabatur tunggal teungeul abung kana boga teungeulan. Haram hukumna neungeul beungeut jelema. Sanajan bari ayeuna naon? Bertentangan jeung HAM, ceuk HAM. Tapi kanyataanana HAM eta teh dilanggar. Naon sababna? Dilanggar ku aturan tinju. Aturan tinju nu sok dina TV geuning. Da eta mah nu pikeun ka teu ngalanggar HAM, meusin beungeut garatihan oge di teungeulannya. Nah, itulah aturan manusia. Jadi aturan manusia mah kitu hadirin sadayana. Di mana-mana resep bari loba duit, tara mae kudu aya larangan. Di mana-mana resep teu boga duit, wayahna katincak deui. Ceuk sidul sumbang. Tah ieu masalah. Nah, jadi alal akil ayyukasira min dzikriha mustahdilan limah tawat alai min aqaidul iman hatta tamtajija ma'amahnaha bilahmihi wadamihi fa innahu yarolaha minal asror wal ajaib ayahwari kulil adat. Artina di mana-mana jelema ngalaksanakeun dzikir la ilaha illallah tulisana mangka eta kalimah ku nepikeun ka pacampur jeung hatena, jeung darahna, jeung dagingna, jeung rasana. Di mana-mana geus pacampur kitu, mangka Allah Subhanahu wa taala bakal maparinkeun ka eta jalma disebutkeun ilmu asror jeung ilmu ajaib. Ai opo ilmu ajaib teh? Ai hawarikul adat, nyaeta ilmu nu ngabedah adat. Tah ieu ilmu teh di dituna mah disebut torekatul lil adat. Di dituna. Jadi di zaman Syekh Siri Sukti nama ieu teh ilmu teh disebut ilmu torekatul lil adat. Ngan sabada kaya ngaji, aya ngaji ngamuridkeun ayeuna ka guru, maka didinya lah dibentukna nu disebutkeun torekat anfasiyah. Makana torekat anfasiyah mah eueuh di Madura, eueuh di Jawa, eueuh di Lampung, eueuh di Sulawesi, eueuh di Kalimantan, ayana nganukur di Sukabumi. Taye torekat anfasiyah teh adalah torekat hakikat. Makana pun guru nyieun logo kalawan opat aturan warna. Hiji warna bodas nuduhkeun kana syariat. Dua warna koneng nuduhkeun kana torekat. Tilu warna beureum nuduhkeun kana hakikat. Opat warna hideung nuduhkeun kana makrifat. Makana ngaran sapu jagat teh kudu warna beureum. Sababna nuduhkeun kana hakikat. Tanu mantak dina logo opat warna eta aya.
Itu geus meunang ngadesain sedemikian rupa geus meunang ngesahkeun antara tiluhur guru mursidna termasuk jeung guru dohirna adalah geus bisa. Kitu hadirin sadayana ieu masalah perguruan. Satuluina nah di mana dasarna nu disebutkeun torekat anfasiyah? Aya opo atuh disebutkeun torekat teh? Nu disebutkeun torekat mah aya thariqatil wasi, jalan kang jembar kang lurus menuju Allah. Berenang lamun aya mah jalan tol. Jalan tol mah mesti kana aya pulungkat palengkot. Mesti kana aya budun jeung nanyak. Nu disebutkan torekat anfasiyah sabu jagat adalah torekat hakikat di mana proses perjalanannya menuju ilahi adalah lempeng lurus. Nah, tak gitu hadirin saya. Ya adalah torekat anfasiyah. Naon ari anfasiyah teh? Anfasiyah teh adalah sesepan naon tah? Nah, olahana napas. Di mana dasarnya? Dasarnya diterangkan aya dina kitab cek dina kitab Adya pang abdolna taat ibadah ka Allah teh adalah ngajaga ngaraksa napas yakunu kang ono itu napas burujuha kaluarna eta napas wadulua asup eta napas billahi bareng jeung lapan Allah bil malail qala rek dina nalika loba jelema atawa rek dina nalika nyorangan ta eta lah nu disebutkeun torekat naon torekat anfasiyah. Ada eueuh coretna dina kitab koneng memang eueuh da geus ditinggalian kuing oke bahkan lain kuing sakabe kitab torekat dina kitab ayeuna kuning eueuh nu disebutkeun torekat anfasiyah. Tapi tinggali secara umum maknanya menang ka tiap-tiap guru torekat ngangaranan torekatna masing-masing nu dipake wusul ka Allah. Arti tah bisi nyebutkeun wa torekat mikung datang ka uing disiapkeun ku uing kitabna aya. Eta lah disebutkeun ayeuna teulaanan tina masalah bentuk torekat. Supaya paham satuluina ya torekat anfasiyah dibeungkeut sarta didingdingna adalah kunaon ku katauhidan. Naon sababna? Sabab bisi nyengsar tong harganing udag-udagan gaib di luar awak urang. Da lain gaib nu aya dina hate urang pun urang adalah selalu teu nyano. Komo deui gaib di luar awak urang. Ku ayana sakitu bisi tiba kana pamusyrikan, bisi tiba kana pamurtadan, bisi tiba kana pakuburan, bisi tiba kana kapasekan, mangka pun guru ieu ngadingding masalah torekat anfasiyah sabu jagat ieu kalawan dasar-dasar katauhidan. Naon sababna? Sabab dengan masalah dasar tauhid mangka insyaallah bisa selamat dunia jeung akhirat. Jadi nu disebutkan ilmu sapu jagat hadirin sadayana lain bertujuan karena masalah nyeun kaonaran keur makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Sing ngarti tah ngan kunaon kupun guru ieu diajarkeunana dunia persilatan supaya gancang ka harti jeung karasana ku jiwa raga jeung rasa. Supaya gancang ka harti karasa kurasana ka harti ku otakna ka harti ku hatena oh ilmu teh kieu geuning berdekatan jeung Allah teh kieu geuning karasana. Tah mangka pun guru nyokot atawa ayeuna kesimpulan bahwa ieu ilmu teh kudu diajarkeunana melalui dunia persilatan. Hayangnya disebut silat. Silat mah lain ayeuna kulat kelit ka kenca ka katuhu tunggal deungel ka hareup lain kitu sebut silat. Nu kitu mah main pok. Lamun paneungeul datangna kieu ngalana lamun tajongan kieu ngalana di guruna oge lamun parat ka anak buahna oge palamun-lamun. Kanyataanana pasea mah silih cakar. Ku sabab naon nu diajarkeun lamun
Tah eta teh lain silat nu kitu disebutna main pokok mata kudu ayana kecerdasan logika dina dunia nu kitu mah. Ari dina masalah torekat anfasya sapu jagat mah lain kecerdasan logika nu diharapkeunana tapi kecerdasan masalah hate berdekatan jeung Allah, rasa berdekatan jeung Allah. Contoh dina salat, sami Allahu liman hamidah, sami'a nguping sapa Allahu Allah liman kajalma hamidahu numuji eta jalma ka Allah. Boga terasa orang didenge ku Allah sanggeusna orang ngucapkeun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Boga rasa didenge teh ku Allah tah. Pan kalimahna mah geus tinggal dibaca. Tapi eta rasa jeung hatena jauh tati Allah. Mantap rek kumaha tuh? Tah hal-hal anu model gitulah anu kudu diaromean dina masalah ieu ajaran nya. Sing calerdas hate, sing calerdas rasa, sing seukeut rasa teh ka Allah kanu gaduhna. Tulikeun tong ieu di 9:30. Terus. Pan loba ada lain uing bagian dakwah bener. Ini sambutan hungkul. Era ada culang cileun bisa tadi. Jangan jangan bahaya kan. Uing nyepat dengan batu. Sadiknya lah. Hadirin sadayana. Itulah diantara mata holang nu disebutkeun ayeuna torekat anfasya nyaeta lapan Allah. Di mana lapan Allah ieu adalah bagianana kudua perkara nu aya dina Al-Qur'an. Nyaeta bagian hate jeung bagian rasa. Oke, bagian ruh takut tilu. Allah maka hu Allah. Illallah na bagian hate, Allah na bagian ruh, nafas, hu Allah na bagian rasa. Jadi torekat anfasya ieu adalah tilu anggota jiwa raga ieu adalah bagian. Itu hadirin sekalian. Satuluina ari lapan Allah teh sok disebutkeun Ismul A'dzam. Hartina adalah jenengan anu agung. Di mana keagungan Allah teh meliputi sakabeh alam. Bahkan nepikeun ka dina bab torekat mah alam anu 7 alam. Keagungan Allah diakui rek ku Allah nu nyalira, arek ku makhluk Allah nu aya di alangit atawa makhluk Allah nu aya di sakabeh alam. Termasuk kujuring jin setan siluman diakui ka Ismul A'dzaman Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ku sabab ngagumantikeun kana Ismul A'dzam nepikeun ka sakabeh makhluk buatan Allah Subhanahu wa taala bisa nurut jeung tubut, bisa ta'alluq, bisa dibawa karena bab ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunyana oge adalah ku Allah digubrakeun ka Kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya hadirin sadaya. Satu lainnya tentang masalah ina bab sapu jagat. Tinggalin silat di sapu jagat kaiji sin 2 lam katilu t sinna sifa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu dhalimina illa khasara. Ilmu teh kudu jadi ubar lahir ubar batin keur ka jalma mukmin. Ulah nepikeun ka ngajadikeun kacilakaan ima kana diri sorangan wa ima keur ka batu. 2 lam lutfun hartina kudu halus perasaan jeung Allah, halus perasaan jeung makhluk. Ulah silih sangka sabab silih sangka teh nimbulkeun kana papasaan. Ulah ngalobakeun pacogregan kudu halus perasaan, halus pikiran, halus hate sing aralus. Da tujuanana oge nu tadi teh ya al mukmin ahul mukmin paslihu baina waikum kudu silih ngamaslahatkeun. Sedengkeun tehna tarkul hawa nyaeta ngajauhan ngaraksa ngendalikeun hawa
hawa nafsu. Hayang neungeul beungeut jelema tahan. Sabab cek hukum haram hukumna neungeul beungeut jelema tahan. Kumaha tuh dak hayang-hayang teuing ateungeul misalkeun tangkal cau. Mantap ku guru mah baheula sok tah teungeulan tangkal cau. Beunang tangkal cau di teungeul tak wae 500.000 sari bayar. Keur naon eta teh? Keur ngadidik ulah teungal-teungal kana beungeut jelema haram. Tangkal cau sok tah teungeul. Eta 500.000 ti dewe. Cakal sia Ustaz sia. Beunang tangkal cau di teungeul tagadak duit ti dewe 500.000. Ilmu sia meunang duit meunang. Dana pikeun ka leuleus andukna mah ngaleng wae we. Teu bisa nepi teh bari tangkal cau. Eta teh adalah keur ngadidik masalahin para ikhwan, para jamaah, kupun guru pernah dipraktekeun nu samodel kitu. Tuligan? Terus. Tuligan dong ya. Jadi tadi torekat anfasa geus. Ayeuna sapu jagatna. Sapu jagat. Sapu jagat teh lain hiji ngaran anu kakara di Cisero lain. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi ngajajahkeun masalah hiji dua mangka para sahabat kumaros ka Rasulullah, ya Rasulullah doa naon ieu teh? Dijawab ku Rasulullah, ieulah nu disebutkeun doa sapu jagat. Naon eusina? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi cicing ngaidikeun perguruan sapu jagat teh kudu bisa ngarasakeun hasanah dunya, oke bakal bisa ngarasakeun hasanah akhirat. Hayang nyawa hasanah dunya. Saraya oke geus ngarasaan. Pamajikan ngora bari geulis. Hasanah tah? Hasanah dunya. Dahar jeung nueunah. Ceuk rasa sanajan bari tergering mah rasa teh teu bisa ngasaan kana naon? Kana masalah rasa kadaharan nueunah. Ya. Pake beuteuh imah pageuh unggal isu baseuh pamajikan teu geureuneuh. Tah eta disebutkeun hasanah dunya. Di antarana bari duit warareuteuh dina pesak kakara eta hasanah dunya karasa. Cicing dina perguruan sapu jagat asal bisa ngamuapakohan masalah ieu ilmu jisim kuring disumpah kudu jadi guru. Sia ustad lamun bisa mecahkeun ieu masalah ilmu siap bakal kapanggih disebutkeun ayeuna pemecahan urusan dunia. Sim kuring mah ngudak-ngudak masalah ilmu nepi ka ngadon maca di toko Anda Sukabumi kusabab teu boga kitab. Ti isuk ngeluh nepi ka jam 5 kakara kapanggih eta di toko Anda katerangan anu diasulkeun ku pun guru ka sim kuring. Bawaning naon? Bawaning hayang nyata, hayang bener. Di mana letakna ieu masalah ilmu? Naon nu diucapkeun ayeuna ku pun guru teh kumaha itu ditutana? Gitu aja nih sadar. Alhamdulillah nya minangka kapendak eta katerangan. Nah, sabab sakieu cek guru. Kaiji sia yang katakan masalah ieu ilmu jawab geus sia. Huruf hijaiyah teh kabehna aya 28. Nu 20 hiji aya dina kitab surat Fatihah dina Quran. Nu 7 huruf eueuh dina surat Fatihah. Sok sia cenah huruf naon tah? Neangan sapoe tadi toko Anda ku kelibekan mukaan kitab. Nengan geus beunang asongkeun. Nu 7 kehet dibagi 2. Nu 4 jeung 3. Nu 4 huruf ditulis ku Allah dina tiang aras. Duhureun lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah marentahkeun ka kolamna supaya nuliskeun 4 huruf Satihang hiji huruf. Huruf naon sia teh hiji-hijina? Kitu tah.